Hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi engke teu naik batur seuri urang sumegrupna langsang naon-naon piwarangan Bapak Guru pigawe sing gancang omat ulah rek talangke piwurukna regepkeun ku sarerea kitu deui ka ibu gurunya kitu teu aya bedana tegasna sarua bae sabab eta anu ngawulang ka urang hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi engke teu naik batur seuri urang sumegupna langsang hirup mencil bunga hiji jeung batur kita oren pisan moal aya gotong royong mending mana rea batur jeung nyorangan jalma anu hirupna teu daek campur kanyahona urang dabongan pisahkeun maneh mun cilaka moal aya